kusantri dengan murwaduan hak wasarwa ridlihatihimi tamana warju kada kana piukon kamula mur parenta bojo urang putra urang kana sholat wanha cegah bojo urang bisi make pakaian lalaki la'anallahul mutasabbihati birrijali Allah ngalaknat ka awewe nu nyarupaan lalaki nah make baju atau rengkap panaya awewe rigig lalaki dicukur nage dicepak baheula jawara aya ngaran cepak urto saedan bakri terusnya baheula jawara dari ayeuna lain cepak urto cepak nyipati mah saedan nyipatona dicepak ngagolancingan rigigna lalaki aya lalaki nu nyarupaan ka awewe nih hade bisi ngerek ngawin gender di dangdanan ku lalaki tapi dangdanan awewe padahal lalaki teh sikehe dalam diporosotkeun teh dilipat susu gede ngomong luwai-liwai leungeun dibuntak penting padahal jauh bisi teu percaya porosotkeun da eta la'anallahul mutasabbihina Allah ngalaknat ka lalaki nu nyarupaan ka awewe naon laknat teh ba'idun an rahmatillah jauh tina rahmatna Gusti awewe zaman